तुझे देखा तो है जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम tujuan kabeh yang senang berang peting gawe hayang senang kolot budak ge hayang senang urang kabeh ge hayang senang ngan senang ge eta moal datang ajal manu ngalanggar aturan anu jauh ti pangeran nunuturkeun nafsuna setan tuje deka tohe jana sanang terus ya tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun salam tangkal sawit nu jawab salam mudah-mudahan siwa paduit pedasan amin. Daun salam sayur kentang nu jawab salam mudah-mudahan singgal lunas hutang eta nu amina kenceng da loba hutang alhamdulillah loba hutang alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi amantu billah. Bismillahi takhassantu billah. Bismillahi la hawla wa la quwwata illa billah. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan. Al-ayah etsamimil ayah wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Qala syair Muhammadun basharun wa laysa kal bashari bal huwa yaqutatun wa nasuq al-hajari. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil hatur tipayun kersa pemandu waktu penata acara nu puji sim kuring dipihormat sahibul awqat. Kurang doakan mudah-mudahan anjeunna sing tambi-tambi kabarokahan di Allah Subhanahu wa taala. Hadratil mukarramin para alimil ulama warasatul anbiya. Para kiai, para ajengan, para asatid wal asatidah, Bapak Haji sinarang Ibu Hajah, santri wal santriyah nu puji sim kuring dipihormat. Abi khusus pangarsa guru urang sadayana pimpinan pondok pesantren Bani Zuhri Ar-Rahman pangarsa anu mulia Bapak Kiai Muhammad Sunan Rahmat anu puji sim kuring dipihormat kekalangkungan kersana Abah Kiai Haji Ahrifai Muhamami pimpinan pondok pesantren Raudatus Salafiyah anu puji sim kuring dipihormat kita kalangkungan para tokoh kasepuhan Abah Kiai Suhro, Abah Haji Sahroni, Abah Kiai Haji Afatoni Hamami, Abah Kiai Sanir, Abi Kiai Haji Nding, Bapak Kiai Sarif. Loba amat ya guys. Ini kita penghormatan apa kita ngabsen kiai. Oke Bapak Ustadz Jihad uku jisim kuring dipihormat sadayana para kiai para santri nu hadir peting ieu sing barokah ilmuna
aparato pamarentah nu puji sim kuring dipihormat keresana Bapak RT sinarang Bapak RW na wabil khusus kakeresana Bapak Jaro urang sadaya Bapak Muhammad Zakaria selaku Kepala Desa Pasir Kembang. Urang doakeun mudah-mudahan pamimpin urang sadaya dina raragam hayat daya olah kana desa sing meunang taufik hidayah ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Utamina sim kuring aturkeun munuhun laksa ketika bingahan segenap para panitia hari besar Islam peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari payunan ku keluarga besar Mushola Al Fadilah Kampung Rajab, acara mulud Kampung Rajab kajen eta mangaran kampungnya punya Kampung Rajab nu payunan ku luar biasana salaku pangarsa menjadi panitia Bapak urang sadayana Bapak RT Muhammad Saleh beserta jajaran kepanitiaanana para sepuhna para pamudana nu hadir pikeun berjuang ngalancarkeun ieu acara teu di wilayah kita doakan perjuangan para panitia dijadikan ladang amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Juga terkhusus tim hadroh daripada El Hasanah yang begitu luar biasa atuh ngaranna ge Hasanah tirapewe teu geunaheun mah. Maka luar biasa orang doakan mudah-mudahan ku ayana anak-anak hadroh yang mengajak kita bersolawat menjadikan kita tambah cinta kepada Nabi Muhammad. Utamina sim kuring ngaturkeun remunuhun laksa ketika bingahan asa berat nanggung berat tuhun berat narimakeunana ningali nu hadir sakilobana alhamdulillah. Dugi kangalet ngengkei ngabandalet sorak-soraknya tang pinang memang orang Kampung Rajab Pasir Kembang manggeus ka Jamparing ka angin-angin ka torta kaungan nagara manaka sohor sakota Bogor kana pangaosan mati baheula orang Rajab mah tukang alhamdulillah antak katingali ngajina ge leuwih resep diuk di tukang antak alhamdulillah tapi aya mama dibere amparan dihareup daek ka hareup alhamdulillah. Kudu jadi tim hore saya cara waktu sing aing maresep aing nya ulang-ulang we ngaji jeung aing bisa setruk teh. Masya Allah mudah-mudahan nu hadir sing pararanjang umur sing rampir rizkina sing barokah hirupna sing soleh-solehah turunanana ya Allah ya Rabbal. Dasar geus beuting cau geus nyelep ka handap eta. Luar biasa ya panitia sigap yang dekorasi kembang di hadapan mubalik ceramah deket jelema pada deket makam lagi dakwah hayang bagja hayang sukses masya juga teruntuk orang yang paling berjasa dalam ini acara sahat tukang sound system menawanya nama mau akan dengi suara pula ka tukang bener dah aing pas nu edan digituan terkadang untuk tukang ngaulang atau kayak naon jadi corokan terpukul maka tanpa sound system yang memadai atau acara yang mau sukses kita doakan tukang salon sing asup ka surga yang salon-salona dibawa ka dieu di maresep ya salona geunaheun kaciri dina muqaddimah ketika kula biasa macakeun hadis biasa bagian maca Quran diporikeun langsung aya efekna langsung aya ehona eta tukang salon anu profesional mah mengerti keadaan alhamdulillah. Kata hadir tukang salon panitia perhatikan kudu nama mahal kena tukang salon jam penceramah ge penceramah mah datang jam 9 balik jam 12 tukang salon datang ti isu keneh terus cek lau dan diberi cek galau cek dua cek ayo balik ayo kadang itu kali itu lau cek dua cek lapar ayo lapar sama curhat tukang salon masya kadang tadi bayar rokok-rokok acan tukang salon ke panitia tapi di dia manggis alhamdulillah jamaah dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala geus jam 10:30 terus siap sampai subuh nyada nonton golek tapi kan subuh mah ieu mah taralila ceramah sajam we beres sajam leuwih lembur hitunganana. Eta masya Allah Pak RT Soleh kain di kamari teleponan ngiriman video kayak gitu. Tapi kata tadi ngirimkan video mere rokok saslop atau hanya gitu tehnya. Jadi semangat aing mendengar rokok saslop tehnya. Alhamdulillah. Mereka maghrib telepon, "Jai di mana kene?" Suku aing kerak naik sabolah ngaganggu wae aing.
Hatur salam daripada Pun Bojo, Pun Bojo hatur salam ti alumni Tarpal khususna Ampura kawit narek diajak ka dieu dan kusabab Pun Adi nu biasa ngabada ngajar barudak penting eta teu biasa hanya gaya acara akhirna Pun Bojo nu ngelehan dan bisa nitipkeun amplop ka aing we cenah kitu nyebutna teh. Nyebutna teh kitu alhamdulillah. Bapak jamaah ibu nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Supados penyangkolong kana waktos ngaganggu kana waktu urang puput bae kana puhuna urang ngalakana muarana urang budak bae pamaksadanana urang taram bae ye pangaosanana insyaallah. Ngan satacan kula ngadadar tutung kusingat yang jadi jajar carita hampura leuwih ti heula jauh di Jujung anggang datang simpuring di Kabupaten Bogor ka Banten awa maksad baris ngajarkeun ngojai kamari ngucurkeun cai ka luhur teu pisan-pisan kula apal Banten kotana santri gudangna kiai bahkan Banten madarahna para wali kula datang saja silaturahmi dari pamrih daya sanes barokah tina silaturahmi urang sadaya masing panjang umur bari gampang minik jeung rezeki amin. Ya Robbal sanajan tadi dipanggilna Al Mukarram Kiai Encep Aang dugi kamu ringkap bulu ulah disebut Kiai ku orang Maja Banten karena kene ku kacakolot baheula dulur geuning aya sisindiranana lain cai lain walungan Bapak Jarok Muhammad Zakaria anu bager Pak Jaro kamari main ceramah dirangkas tadi sawer ku Jaro aku maja ereh kurangkas Pak Jaro lauk terige awasiritan lain kiai lain ajengan santri oge can aya ilmuwan santri ge can aya itu bantuan yang minta butuh ini di hareup oge. Sok resep di tokanan aja ini mah. Kapan eta mah jadi wayana Pak ieu masalah ngobrol mending jeung mama. Masih eta mah suhu kadua luhur handap atuh. Masya disebut Al Mukarram eta mah kakarak doa jangkula lain sabenerna mah Al Mukarram jauh teuing geuceu arti Al Mukarram teh anu dimuliakeun jauh tanah ka langit ulama lain jelema dimuliakeun tapi jelema anu keur ditutup aibna ku Allah Subhanahu wa taala deui semua apa kula sapopoe buah-buah tukang maling kotok aing di mah tapi pimualeun sinya Masya Allah. Ibu bapak zaman nu Allah muliakeun karena sudah malam urang langsung kana inti acara memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sekaligus haul Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Orang jadikan momentum malam ini untuk bersama-sama meningkatkan iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dina kata peringatan kita sudah bisa mengambil dua arti daripada satu kalimat di mana peringatan teh hiji aya nu diingat-ingat nu kadua aya nu diingatan. Saha nu diingat-ingat teh baginda tercinta Sayyid termulia Nabiuna Muhammad. Nah urang kudu ingat ka Kanjeng Nabi sabab cek Nabi dzikrul anbiya minal ibadah. Impik-impik sareng haul Tuan Syekh wa dzikrus sholihin kifarah maka ngabuktoskeun rasa cinta urang ka Kanjeng Nabi. Urang inget ka Kanjeng Nabi teh bernilai ibadah. Malah cek Quran ma fadhkurullaha adzkurkum. Ingatlah engkau kepada Allah maka Allah akan mengingatmu. Ibu hayang diingat-ingat ku Gusti Allah. Maksudna Allah nginget-inget ka hamba teh naon? Allah merhatikeun kana kahirupan urang. Tinggal itu guru-guru urang, tinggal itu amang-amang santri urang. Hirup biasa saja jamaah, tapi ku Allah dijamin kahirupan menang kabagjaan dunia jeung akhirat. Alhamdulillah. Jadi jelema nu diperhatikeun ku Allah mah ibu ulah waka ngadoana, ulah waka mentana, dalah beribadah tanpa menta pun anjeuna bakal dicumpunan segala kahayangna. Kieu we nyontoanana model pos salaki euy. Ibu lamun boga salaki anu geus perhatikeun ka ibu, perhatian terhadap ibu, hayang kongkorong teh teu kudu menta, cukup we gagaroboheum deukeut salaki. Sok jajal, kieu we deukeut salaki. Salaki nu ngarti mun merhatikeun bakal peka hatena. Kunaon geulis ararateu lain kan. Hayang naon? Teu nyaho pokona mah ararateu teu puguh di koro teh. Oh, hayang dibawa ka toko emas meuli bongkoro. Kitu deui Bapak. Kalau isi Bapak perhatian, peka ka urang, merhatikeun ka urang. Teu kudu menta hayang dahar teh Kak. Cukupnya kalau beuteung we. Pamajikan ngarti.
akan kunaon laparnya antosan sakedap dicandakeun ku Neng eta mah lamun pamajikan keur pengertian bari jeung perhatian atuh dahar teu kudu ka dapur ka daharan dibawa langsung ka tengah imah sanguna aya sayurna aya asin sambal jeung lalapna aya bahkan peso jeung salapna aya bahkan nepi ka kobokan aya di hareupeun urang coba leungit teh perhatian mulai leungit kobokan tuh Masya, aya naon mana kobokan kok kobok teh usapkeun kana nampas sugan cager robeheun sia. Tuh Masya, ulah wakaf ku ngaduana bahkan ku urang pun teu na'buduna ge urang insya pan iya kana budua iya kanas tong wakana saina kakarak na'budu jelema anu geus diperhatikeun ku Allah hirupna diperhatikeun dijamin selamat senang dunia akhirat hoyong senang dunia akhirat. Itulah manusia ulah sok paribasana we mah kajeun lah hirup di dunia sangsara ginu penting mah di akhirat teh bahagia ulah kitu ngadoa mah kagok ini kagok ngadoa teh Allah kajeun batur beunghar abdi miskin batur mah kajeun Gusti sehat abdi mah gering batur mulus abdi buduk sama lain doa eta mah putus doa mah sing komplit Robbana atina fid dunya wa fil akhirati di dunia hayang hasanah di akhirat hayang hasan atau dunia hayang senang akhirat hayang sen tujhe deka tohe jana sanam yar bata he diwana sanam dan saya ngarti teu atuh lawak ka mana yang kita ngarti eta tujuanna kabeh hayang senang berang peting gawe hayang senang akolot budak ge hayang senang urang kabeh ge hayang senang ngan senang ge eta moal datang ajal manu ngalanggar aturan anu jauh ti pangeran nunuturkeun nafsuna setan tuje deka tohe jana sanang terus ya tepuk tangan Masya aya nu diinget-ingetkannya Rasul insya bahkan orang ingat ka Rasul maca sholawat ka Rasul ngajadikeun ciri urang bener cinta ka Kanjeng man ahabba syai'an aktsara min dzikri siapa orang yang mencintai sesuatu orang itu akan sering menyebut-nyebut namana lamun bener orang cinta ka Kanjeng Nabi lobakeun baca sholawat geus tadi marhaba baca henteu Ahmad ya Habibi 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 salam diratakol atuh guys sana pae atuh lari pae sona bere pokona mah jeung hadon nepi ka subuh aing ka 11 hadon terus gitu Ahmad ya Habibi 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 salam Habibi salam Salam
Salam alaika salam alaika bil irdi salam Sallu ala Muhammad Allahumma sholli wa sallim wa barik. Eta cenanya buatna cinta ka Kanjeng Nabi diajakan salawat pelong kana beungeut aya. Nu kitu aya. Da cai oge mau ngaji muludan mending ulah jeung nu wau. Me masing-masing. Sabab lamun ngaji mulud ka panggih jeung nu wau geus jarang bener ti baheula oge. Nu hiji husu besti ngajak ngobrol. Kajian mangkat mah babarengan na mobil diuk di tempat acara misah. Mun 10 orang teh 2 orang wetan, 2 orang kulon. Iman pa jauh geunaheun. Ngahiji mah ngahiji ngagoplok rupana atuh geunaheun we. Atur sholawat saya ngaganggu ya Nabi salam alaika datang bestingna ya Rasul assalamualaikum salam salam menireuwas sugan teh saha alaika di mana sih akan datang wah kieu ya Habib biasa di depan pakaian justru bakal cilet isuk aing capek Pak bener salam alaika da sia geus sinario ngaji sholawat pemilik ngaji muludan Allah non bedana setengah ngaji di mulut alai kanya beda lah mulut mah berkat ngaji matara ya Nabi salam cie bajuna anyar deui alaika mun ngahutangnya ya Rasul ti posisi ngahutangnya salam mun awe ngahutang ingat rasa dibayar alaika geuning cincin sia we hiji ya Habib dijual aku salah aing salam jangan salah bisa ngajual cincin alah kebiasa modal jangan depo salamatullah geus kitu ngomongkeun batur alaika deuleu teh mah datangnya Nabi ya kita datangnya salam di mana itu alaika itu tuh ya Rasul aku sungguh teu kaduluan salam itu di mual kok tadi di mana alaika ulang ngaji deket manehna ya Habib main nama sok dapat berkat lu salam alaika kenal ya salam terus eta sya Bapak RT sore anu bager anu kasih Rabiakeun duit jangan Pak RT KB memang RT Kampung Rajab mah geus kakoncara kajanapia kacerep taun-taun kajamparing kangen katur taun hiji RT anu kasih ngarengen goreng didag sampai lupa hade Bapak RT nuhun Pak RT biakeun masuk bisa sasesa Pak RT hatur nuhun deui Pak RT nuhun piraku RT nyawer lurah
Heula Bapak Lurah kapayun heula Palurah lamun lurah nyawer ke aing sawareh rek mere ka Bapak ka budak hadroh Palurah Bapak Lurah Bapak Muhammad Zakaria anu mana Bapak Lurah anu bager nu kaset anu mana eta anu heula kapayun Palurah ieu tikoro aing rek resot Palurah bisi Palurah teu ka hajat teh mawa duit nginjem heula ka Pak RW Palurah Bapak Lurah anu mana aku kuat-kuat teuing Pak Lurah teu kaluar-luar berarti eueuh rezeki jang budak hadro ieu mah jang aing DRT ieu mah khusus Masya Allah jamaah nuhun Pak RT ini leuwas ngegepeganya sok atoh aing nyawer teh ngan sakit we piraku RT nyawer henteu gitu aing mah Masya mau semuncikan haja RT bertukuran lah duit mah hoba bener alhamdulillah ya udah syukurannya alhamdulillah ya paling dari dah hadro goceng syukuran heula ke ditambahan deui cah ieu pokona lamun lurah mere aya 10% yang mana ini lurah mere lurah mer mun cicing kaya lah molotov wae kaya Masya Allah leuwas we mah ibu jamaah sareng mah tara kikituan teh heureuy heureui ming mah saweran tara sok bebe jawe gitunya main nyawer alhamdulillah atoh gitunya lamun eueuh piraku kitu aing mah tuh ibu orang ingat ka nabi ka rasul teh nilaina ibadah. Yang kedua mana aya nu diingetan saha urang sababula wakaka Kanjeng Nabi nu hirupna ribuan tahun baheula sameme urang sadayana dalah urang kakolot urang sorangan lamun teu diwauhkeun kadang-kadang sok paroho bener teu sok anak urang tanya di mana makam uyutna saha ngaran uyutna di mana rupa beungeutna da moal wauh bener teu komo iya kakaknya Rasul maka pentingnya ya peringatan Maulid Nabi teh jeung pangeling diri urang sadayana karena manusia itu beriman imanna teh kumaha yazidu wa yanqusu kadang-kadang naik kadang-kadang turun beda jeung malaikat mah ancep pancep imanna ka Allah Subhanahu la yazid wa la yanqus malaikat mah imanna teh tara nambahan tara ngurangan nu paling edan imanna setan ari setan mah yang kuswala yajid terus ngurangan tara nambahan nu hebat mah para nabi jeung para wali iman teh yajid wala yang kus nambahan terus tara ngurangan masya dumasar kana hal ieu pentingna urang hadir pangaosan hadir kana acara peringatan model kos penting ayeuna ngajadikeun iman urang sing tingkat ningkat di payudun Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal bahkan punten jamaah sadayana urang ngariung mumpulung di darulung berbayar di tempat anu mulia itu jang buktosna naon rasa cinta kepada baginda Nabiuna Muhammad rumasa urang mah manusia yang butuh wasilah ibu urang mah manusia nu butuh jalan butuh pelantara dikeun menggapai ridhona Allah Subhanahu namun ujung-ujung ngajol ka Gusti Allah mah atuh saha teh urang bener teu saha teh urang lereseuh maka cek Allah ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah hai orang-orang yang beriman hendaklah kalian takut kepada Allah dan carilah jalan untuk menggapai ridhona Allah Subhanahu maka jalan terbaik dikeun ridho Allah adalah dengan mencintai yang dicintai oleh Allah saha Kanjeng Nabiuna Muhammad malah ketika orang nurut jeung cinta ka Kanjeng Nabi justru eta nandakeun urang dicintai ku Allah Subhanahu wa taala qul in kuntum tuhibbunallah hartosna wallahu alam bil murad kul ucapkeun ku anjeun Muhammad in kuntum lamun bukti aranjeun kabeh tuhibbunallaha mika cinta ka Gusti Allah mana bukti cinta ka Gusti Allah teh fattabi'uni yuhibbukumullah maka tuturkeun kami cek Kanjeng Rasul tuturkeun kula yuhib maka bakal mika cinta ka anjeun kum ka anjeun sa Allah Gusti
maka punten urang hayang dicintai ku Allah lamun lain jalur nurunkan Nabi rek lewat jalur mana rek ngandalkeun salat urang mah rumasa belang bentong kene jawab jujur aya nu salat belang bentong aya kene apa wah ya orang Rajab Maja Banten anu salat lohor jam 2:30 aya kene apa wah ya orang Rajab Banten anu salat Isya lain nungguan adzan tapi nungguan iklan aya bukan maneh ibu-ibu biasanya mending adzan teh mushola Allahu akbar can anakna mama tos adzan mah heuh kedeung can iklan jadi salat teh nungguan adzan tapi nungguan ngandalkeun salat ngarumasakeun salat urang belang bentong kene ngandalkeun sedekah urang dihitungan kene jawab sing jujur orang Rajab nu hadir penting ayeuna loba kene ngeusian koropak masjid jeung mushola apa ngeusian pulsa HP kadang-kadang dipenta udu nanjang muludan ge harares gitu dong. Bisa tanya aku salah Mas yang ngaji menang naon hararese. Cuma diinderan ku panitia marake kongkorong kue minggu. Imah ditulakan. Ordeng ditutupan yang sudah tidak asupkeun. Cocorokan RT Soleh. Untung RT Soleh. Aja tinggal lakukan salah ge. CS Wing asal nanti Bogor cenah Masya Allah, Pak RT Soleh. Assalamualaikum. Percime dapur. Banyak rumput di hadapan kompor. Assalamualaikum. Jangan mama ayat tamu mandi harap. Ulah gandeng bisa kadangnya lain ke nyumput. Emang kunaon malahin tamu. Eta mah RT minta muludan. Aceng RT sendana araya. Waktu di dapur. Jelema nama Allah. Eta saha nembalan ieu mah jurig. Uyuhan ngaku juri gara-gara bung mere. Ang rugi teh mere jang muludan moal aya rugi. Nah kitu mana qasamalun abdi min sadaqah tidak akan pernah berkurang harta seorang hamba kalau dipakai sedekah. Bal yajad balik bakal nambah. Man anfaqa dirhaman di maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqana ma anfaqa jabalan min dahabi. Sahajal man ngaintakkeun hartana sadirham pikeun ngamuludkeun Kanjeng Nabi faqana ma anfaqa jabalan min dahabi. Sama saja dia sudah menginfakkan gunung terbuat dari emas intan permata. Masya Aang lain embung udunan, lain embung nambahan harta banda. Ngan rumah sapoe ayeuna mah taun ayeuna mah kula hirup ieu ke warakataya eta semplek nicak semplak keretakeun pusatan kokoronya so balang sakrosa hirup di dunia jadi jalma nu teu boga kudu kumaha atuh teu nyaho. Ya itu gablang duit mah hese dipaksa-paksa gitu. Maka lamun teu boga duit minimal berjuang dengan tenang. Datang ke RT, datang ke panitia, Kak hampura, kayak hampura, Pak RT Soleh hampura, Kak Haji Oni hampura. Kula tahun ieu mah bisa mantuan ku dananya, tapi kula bisa mantuan ku tanaga. Pokona ke bagian gorong, nyiapkeun tenda segala macamna kula siap, kula ngampatkeun karpet siap, meresan karpet terus acara siap, nyapukeun jalan siap ngarapikeun. Pokona tanaga kula dipiakeun jang uludan kanjeng Rasul. Masya ibu-ibu hampura Pak RT kula teh bisa udunan harta banda tapi kula boga keahlian masak kula teh pangunahna di Rajab pokona menasa batur galeri we pangunahna masak wah saing na gitu mah padeuna pokona kula jang uludan mah lillahi taala kula siap mangmasakeun kabeh panitia mangmasakeun kabeh jang bakakak masakeun kabeh jang daharan para katohan sadayana pokona kula siap jang uludan mah tong dibayar keur masak mah kewe beres acara hitung-hitungan sarwana kayak gitu tuh bisa ku tanaga berjuang mah aang wing mata naga ge eueuh berjuanglah dengan doa hampuranya Pak RT mau bisa mere udunan tam ayeuna mah mau bisa mantuan di dieu dengan keur pengkor sabelah tapi wayahna we Pak RT didukung ku kula didoakeun ku kula acara sing lancar sing sukses aya hulung halang sing halodo tuh eta ngadoakeun halus ta goreng halus. Ya mau udunan harta banda henteu, bantuan tanaga henteu, ngadoakeun oge Malah terkesan kadang-kadang sok menjelekkan hasil acara. Sok ditiangan celah kakuranganana.
penceramah Korina harusnya Ustaz Reza dikarenakan beliau sedang sakit diganti ku Haji Fikri atau Sarwa sama internasional mantep kabeh eta mah. Pokoknya ke tahun 2018 kula pernah lomba tiluan tah. Reza Fikri jeung kula katilu. Tiluan peserta ge eueuh deui. Eta mah lain MTQ di imah we masing-masing. Meuli piala masing-masing. Eta mah tuh hade tapi pan kadang-kadang diomong kecil gagal manggil Reja teu gagal da Rejana teu damang tapi ngirimkeun Haji Fikri atuh atuh sarua bae eta internasional masya tapi biasa orang-orang netizen mah tidak akan pernah menganggap kita semua benar kabeh netizen mah manehna nu bener batur anu sang kaopan netizen maka ulah teu boga YouTube ya HP centang wae di dinya ya rek lab ting naon tah HP teu masalah nya dijengkeun we pun sebenarnya ulama teu boga YouTube ulama tara lab tara pamajikan dulu kadang-kadang lab we pamajikan biru tapi tara ulama lamun loba di YouTube batur nu ngarekam batur nu menang duit aing eueuh royalti demi Allah saya dekat saksi jamaah bisi aya sugan YouTuber mere duit kaing aja hasil rekaman punten we mah siap nanggung dunia akhirat teu rumasa can pernah saperak oge tapi saya ikhlaskan mudah-mudahan saya termasuk kana kategori hadis Nabi anfa'uhum linnas manfaat jang jalma anu sej buat ina uploadan mahena anakna bisa dahar anakna bisa masantren bener teu tapi saya pernah bilang ka YouTuber anu geus menghasilkan duit puluhan juta itu sabulanna teh dina upload kiai upload kori teh saya bilang wayahna canda ku anjeun ulah 2,5% 25% bikeun ka kiai lembur anjeun anu ngalajar santri istiqomah itu cekuing teh kajeun kamu balik mah kau yang mendapat gaji aing dapat hujatan maromen pana YouTube teh ceramah teh ngabodor wae bales wae kajeun penting aya nu manggil daripada siap komen anu manggil cantik kudu reueuh ngalawan jelema mah tong dianggap serius euy ngalawan jelema mah ngaranna ge di alam jangan ingin disukai oleh semua orang bahwa ka pantar-pantar siaang tukang maksiat siaang jelema akhlakna goreng dalah nabi anu cek Allah uswah hasanah tetap aya Abu Jahal mah teresepen tetap Abu Lahab mah teresepenkeun be lempang aya ulama aya santri bebeja ka guruna ama kaula rek nikah rek rumah tangga cek guruna teh ulah ka rumah tangga bisa teu kuat ngalawan masyarakat emang kunaon kitu ama masyarakat kadang-kadang pan lain kumaha Allah tapi kahayang nafsuna percaya hayu orang lempang ya ulama jeung santrina lempang ece ya kiai boga kuda hiji coba ceng panyokotkeun kudana sok mangga ditungtun ku kiai cek muridna ngaranna santri anu beradab ama naik we kana kuda keun kula anu nungtuna bener jang bener ridho maneh ridho ama guruna anu naik kuda santrina anu nungtun eta kuda lewat kamaja karajab mencawas ibu-ibu dasar kiai sombong dewa HTW genah we mentang-mentang guru meureunnya nyenjai dina kuda santrina nu nungtun oh hatean kiai kitu geuning salahnya jang mohon ama kumaha geus isukan urang ngalewat deui ka Rajab gantian ceng maneh nu naik ama nu nungtun ama teu sopan pan ama ridho ditita bener ama bener sok naik santri nu naik guru nu nungtun lewat ka Rajab macawas ibu-ibu dasar santri teu sopan guru nungtun manehna nyencrek di luhur salah dewa isukanana kieu cek kiaina ceng aya mah kieu we urang ngalewat ka Rajab nu nungtun kuda tong ditaekan hayu siap lewat ka Rajab ngecewas ibu-ibu mah dasar jelema bodoh boga kuda lain ditaekan mah dituntun wah salah deui ceng salah ama kumaha geus isukan lewat di ka Rajab urang taekan kuda kuduaan eta kiai jeung santri naik kuda ngalewat ka Rajab cek masyarakat teh kumaha dasar jelema teu boga hate tidak punya pri kekudaan kuda hiji ditaekan kuduaan mantap kahade deh ari mana ge jelema bener teu tapi ibu jangan mau jadi bagian orang yang suka mencari keburukan orang jangan rugi lamun urang loba neangan ka gorengan batur justru urang leuwih goreng tibatan janganlah kau sibuk mencari kesalahan orang
periksa dirimu masih adakah kekurangan. Semut yang di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tiada kelihatan. Keterlaluan. Saminggung apa kena gue? Liar-liar sirah aing dia mah. Kata majikan Nabi kenaon kelatihan usaha gitu nih. Maka aya jalan ke surga teh, jalan ridho Allah teh dengan kita cintai orang yang dicintai ku Gusti. Saha para nabi, para wali, para kiai, para ulama. Man akrama aliman faqad akramani, kata Rasul. Wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallah dakhala jannah. Siapa orang yang mencintai para kiai, para santri, para alim, para ulama, sarua jeung mencintaiku, orang yang sudah memuliakanku sama dengan memuliakan Allah. Jalma nu geus ngamuliakeun Allah dakhala jannah, asup ka jero surga. Hayang ka surga hayang. Cinta itu ibarat kabel penyambung rasa. Anggap saja Abah Haji Oni ngabogaan sumber cahaya da masang KWH imahna. Laju imah urang mah anyar karak dibangun can masang KWH. Bisa imah urang hurung bisa. Syaratna hiji kudu daek menta. Datangan kakak Haji Oni ke Haji Hampura imah kula karak dibangun can masang KWH. Ka Haji mah imah nang geus boga KWH geus caang. Boleh kula nyolok kula ka dieu minta cahaya supaya imah kula caang. Ceuk ka Haji Oni teh los bae arek nyolok masuk mangga. Tapi punten ketika geus diizinan anu meuli kabel Haji Onina apa urang membutuhkan cahayana? Cing kompak anu meuli kabelna eta ka Haji Oni nu boga cahaya apa urang membutuhkan cahayana? Urang. Itulah cinta. Bagaikan memoda kabel dina nyolok kana KWH listrik. Jadi ka Haji Oni boga sumber listrik urang geus diizinan. Maka lamun najan geus diizinan mun hayang imah urang kabawa caang urang kudu memodal make kabel. Gambaran kabel itu adalah mahabbah, cinta. Tanpa cinta mau nyambung gece. Begitupun baginda Rasul tegas boga syafaat. Syafaati yaumal qiyamati haqqun. Faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Syafaatku di hari kiamat bener ayana. Siapa orang yang tidak percaya akan syafaatku maka mereka bukan ahlina. Tahribu eta syafaat jang umat Rasul. Geus pasti bakal dibikeun disebut syafaatul uzma. Sebut syafaatul uzma teh saha? Saban-saban umat Rasul insyaallah menang syafaat di Kanjeng. Syafaat teh macam-macam lobana rupana je. Aya syafaatul uzma, aya syafaat nu tadina urang ka neraka asup ka surga, aya syafaat nu tadina urang cilaka disalametkeun. Itulah syafaat, aya syafaat teh pertolong. Rasul nang geus siap mere, Rasul nang geus boga syafaat, tinggal urang carana kudu memoda kabel panyambungna kana syafaat adalah apalagi ayeuna ya sekaligus khawatuan Syekh Abdul Qadir. Yuklah urang saeutik bae urang buka riwayat dina kitab An-Nadir fi Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani acaritakeun baheula para jamaah di negeri Baghdad aya kejadian anu di luar kebiasaan. Aya hiji mayit awewe nu tilarti alam dunya barang dikuburkeun di jero makam peutingan ka hiji ieu mayit jejeritan tulungan tulungan mah euy moal si eta mani paul mani boksang moal ieu urang aranan we ece ngaran mayitna awena ngaranna Siti Jarona. Moal moal anu ngambek ieu moal sabab moal aya ngaranna jelema Jarona moal eueuh paling caana aya oge coana aya tapi ona tanya sok ngaranna Jarona lain nya aja ngaran aslinya saha Hasona cek aya jauh Hasona dipanggil ona emang kitu aja orang Sunda mah sok males semutna teh ngaran Khadijah Ijah terus kolot seutik jadi Ijot ngaran Aisyah kolot seutik Icot aya mah Icot aya jadi hareup geus Icot aya ampun mantap aya Jarona mah mau aya ka eta mah Jarona emang ngarang. Jadi satu nama mewakili semua wanita. Jarona awe mau di pikiran geulis gorengna dibawa ka Jarona ngeunah geus kitu we urusanna. Tak Jarona wae ngaranna. Buka salaki ngaranna Junet. Ayo Junet. Aya Junet berarti.
Dan aya bisa ngamuk aing si Junet. No masih Asep, Asep mah. Asep dia aya. Sama tuh ulah. Jakaria banyak. Ampura Jaro eta mah Jaro aing nu bageurnya. Jaro na capetan ngajina luar biasa. Masya. Aing saha tuh ngaran eueuh? Si Usep masya yo. Usep aya. Maman Maman. Pepen siapa Pepen eueuh. Allahu akbar eta aya bae sama aing maneh. Anjir ngajina ya aya wae ngaran sia tuh. Empun empunnya. Aya empun. Kablah geus budak kadro baturan sia eta. Geus pokona mah ulah protes ka aing mah Junet we geus. Geus hampura Junetnya lain Junet maneh aing mah Junet itu Junet Bagdad aing. Heeh, ieu Siti Jarona teh boga salaki ngaranna Jun. Ieu Siti Jarona teh maot euceuk. Geus biasa jelema maot mah, geus biasa. Bahkan siksa kubur memang tapi anu jadi teu biasa naon siksa kubur anu suarna kadenge ka alam nyata. Sedangkan pan ketika disiksa teh hampura anu ngadenge sabenerna mah hanya binatang ece. Disiksa mah luar biasa. Timiti maut urang geus mulai tersiksa. Di sakaratul maut geus kasiksa. Beres maut panyerina luar biasa. Kaduhum kaliwat langkung hante nyembah mahda kayang agung sakarat jerina langkung urang teh teu meunang embung karasana keur sakarat nyerina kaliwat liwat bunga lampahkeun salat da ibadah sok diliwat geus disisa biasa datang ka urang maot beres maot urang dipulasara pertama mait dipandi dina kitab Dakoiful Akhbar eta nalika mayit dipandian teh jajaritan ngan eueuh nu ngadenge iwalti binatang mah ngadenge talaunan pamil ngan amilna teu ngadengieun mun amil ngadengieun atuh lumpat teu amil geus mulai disiksa tapi mau aya nu ngadenge iwati makhluk anu teu kataklif ibadah binatang ngaran jin manusia tidak mendengar sabab jin oge kataklif ibadah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa geus singkat cerita geus penting ieu terus ya si Jaronah jajeritan di jero kubur minta tulung ngan siksaanana nyata ka alam dunia kadenge. Jadi Rajab kabeh anu daek kaluarti peuting sabab bunga peuting ngalewat makam Jaronah eta kadenge tulungan. Orang Rajab. Aja lamun di kuburan deket kuburan anu kitu kabur mah. Cek aing oge kabur. Sarua aing mah teu pindah tuh. Orang Rajab. Tulungan orang Rajab, tulungan kaulah. Ampun. Akhirnya di Rajab genjleung. Rame nyariin status. Mun ayeuna ada baheula mah eueuh di Bagdad. Nyeun status Jaronah disiksa pilah. #Jaronah. #Jaronah. Udah jeung sarua lamun bukan buang masa jeung status. Kesel ka salaki jeung status. Musalaki edan. Tapi siapa majikannya mah edan gitu. Uyuhan daek dia aku jadi majikannya mah edan. Geus akhirna mah bebeja kabeh warga masyarakat Rajab. Pertama datangan Pak RT Soleh. Pak RT, aya naon marawa kertas naon bacaan usir si Junaid. Pindahkan makam si Jaronah. Pokoknya kami orang Rajab tidak menerima bahwasana Junaid cicing di Rajab jeung Jaronah makamna di Rajab. Naon sababna? Sabat si Junaid Jaronah disiksa di makamna. Eta kabeh budak mung naik ngaji desieun keluar ti imahna. Pokona Pak RT kudu adil di samat ayeuna. Usir Junaid atau RT nu diusir ku kami. Saya RT ulah padu kitu wae sia teh.
akhirnya RT soan ka Pak RW soan ka Pak Kades Pajaro. Singkat cerita cek Jaro tong puyeng teh ayeuna mah setiap lembur teh aya tokoh agama na tokoh masyarakat na teangkeun ku anjeun tuh ka Haji Oni teangkeun tuh ka anjeun tuh Abah Kiai Suhro tanyakeun kudu kumaha mayunan ieu masalah. Akhir singkat cerita cek ka Haji Oni kunaon RT tuh ka Haji masyarakat di Rajab hayang mindahkeun makam si Jaronah jeung ngusir si Junaid abdi kudu kumaha itah ka dieu masyarakatna aya datang dipanggil kabeh Haji ayo dong ngusir pindahkeun ulah kitu cek Haji Oni teh ulah kitu karunya moal aya masalah datang tanpa solusi moal aya penyakit datang tanpa obatna pasti aya ubarna kieu we ayeuna mah lamun urang geus kompak sameme urang nyokot keputusan anu tadi ngusir Junaid jeung mindahkeun makam Jarona urang neangan jalan nu maslahat heula pikeun sadayana kumaha Pak Haji da geus maslahat ieu teh dipindahkeun makamna ulah bakal kitu urang panggil si Junaidna urang riungkeun si Junaid panggil urang hadirkeun dina acara musholah Al-Fadilah si Junaid supaya jadi anu ngomongna atukeun RT Soleh jadi moderatorna para kiai pikeun nu ngajawab jeung mempertimbangkeun omongan si Junaid jeung RT kumaha lamun sakitu satuju masyarakat satuju kabeh masyarakat Rajab kudu hadir siap akhirna masingkat carita ya si Junaid didieukeun dina kursi di handapeunana aya RT gireuna anggap pula si Junaid RT aya di dia moderator Pak Haji hadir aya sadayana jamaah nyaksian hei jamaah cek RT teh ya si Junaid geus aya hareupeun terus kumaha Pak RT cek ka Haji Oni tong padungsir wae urang taroskeun yuk urang kepoan naon kepoan teh moal pati-pati si Jaronah disiksa lamun teu boga dosa moal pati-pati Jaronah menang babales tinu kawasa lamun ke di dunyana teu pernah maksiat mending daripada anggur dipindahkeun bari langsung diusir urang taros we ka si Junaid salakina aya dosa naon Siti Jaronah teh sehingga disiksa ku Allah ai kitu teu ngamukakeun aib mayit henteu sabab meme urang geus dibuka ku Gusti Allah aib Jaronah teh tinggal urang neangan pelajaran tarbiyah tanbih jang urang pikeun ka hareupna mudah-mudahan tidak lahir Jaronah yang lain satuju sok RT buka acarana siap RT ya tadi disambutan cing jeleger oh cipuladan weh tuh eta mah masyarakat Rajab kaula ditugaskan jadi moderator si Junaid geus diuk kumaha Junaid siap Pak RT sok Junaid kami nanya samemeh ieu masalah anu pertama dipikahayang masyarakat lamun Jaronah masih kena disada iwal ti makamna pindahkeun maneh keluar ti lembur Rajab tapi lamun ieu Jaronah makamna geus teu disada maneh tetap teu cinggi Rajab maka sok cek ka Haji Oni caritakeun naon dosa Jaronah urang teangan masalahna heula supaya menang solusina satuju Pak RT sok urang ngomong maneh Junaid bedeung Pak RT aya nginum heula sok minum mana aya kungkang segala atuh ini bismillahirrahmanirrahim landing ngaranna di Bogor mah kungkang kangkung mah sayur kungkang mah nu bau teh geuninnya bismillah engkeul nginum ngaganggu wae bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah ngeus Junaid sok geus Pak RT naon yeuh Junaid dosana kumaha Jaronah teh caritakeun supaya ibu-ibu di Rajab tong boga dosa positi Jaron mangga Pak RT sakanyawa abdi para jamaah dangukeun abdi boga pamajikan si Jaronah doakeun ku jamaah si dihampura dosa abdi ge era boga pamajikan disisa kitu ngan bisi jamaah penasaran abdi salakina abdi apal karakter pamajikan abdi sakanyawa abdi yeuh Jaronah teh boga dosa opat dosa anu paling katingali ku kaula dina Siti Jaronah teh sok mudah-mudahan para ibu ulah nuturkeun kana dosa Siti Jaronah siap Bu moal nuturkeun siap nu kahiji dosa Siti Jaronah teh tara daekeun nganuhunkeun kana nikmat nu datang tinu jadi salaki jadi lamun salaki mere duit teh tara nuhun sia teh mah cicing ulah seuri mikir weh terus lamun salaki menang duit saeutik morotot sia teh mah
aya wono kitu aya. Aya apa loba? Sok bapak cocok ya kiai jeung aing. Sok aya geuning pamajikan teh teu bisa nganuhunkeun ngahargaan kana kacape salaki bener teu? Salaki balik mere duit saki ya Kang. Nu kitu aya. Jarona sia urusan ini. Teu boga salaki. Teu aman sia mah kitu mah. Ieu mah jeung boga salaki leulanan. Masya Allah. Awas hati-hati. Lamun jelema teu bisa nganuhunkeun ka salaki berarti sarua teu nuhun ka Gusti. Mangga ka Haji Oni pangjawabkeun hadisna. Aya Junaid hadisna mana? Malam yaskurin nas lam yaskurillah. Jelema anu teu bisa nuhun ka manusa sarua jeung teu nuhun ka Gusti Allah. Malah cek hadis kursi mah yeuh Junaid Allah geus muniakeun ana Allah la ilaha illa ana faman lam yasbir alal bala'i wa lam yaskur alal na'ma'i wa lam yarda bi qada'i falyattakhid rabban siwa'i. Kaula pangeran selain kaula cek Gusti Allah. Jelema nu teu sabar kana cobaan ti kaula, teu syukur kana nikmat ti kaula, jeung teu ridho kana papasten ti kaula, pek teangan pangeran selain kaula ditangtang ku Gusti Allah. Paingan jarona dihina teh ku Allah. Paingan jarona disiksa ku Gusti Allah. Sabab ieu jarona teu bisa sabar nalika meunang cocoba ti Gusti Allah nu langkungan salaki. Sok aya pamajikan namun salaki teu gablek duit umbak-ambek aya. Mun salaki naker boke diajak sare ge harares. Bener gitu mah. Mun dipanggil manita langke majarkeun mah cararap. Da salakina eukeur bok dangdanan maniran dudut baju genu dipake but beungeut camberut bibir samut alabatan tung tut awakna ge eta bau hit edan semua dibujuk. Awas buah-buah jarona kabeh lah ieu. Salaki teu gablek duit geus teu hayang limah jeung deukeut salaki teh. Sampai balik ke denge, assalamualaikum, waalaikumsalam. Akang balik neng, geus nyaho. Nyaho ti mana? Bauna ka ambe. Bau naon? Bau kungkang. Salaki balik di Masjid Isa malam Jumat imah ditulakan. Imah bari di KWH dipoekan. Geus teu hayang kapangi beungeut salaki teh. Salaki balik Isa teh alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pondok amat neng sararangeup. Sangeup kunaon? Salaki cingati pamajikan lamun teu gablek duit leuleus. Pan malam Jumat pre. Kunaon pre? Kapila nu maksakeun teu gablek duit mamang-eunah. Maafkan sayang, kunaon? Terpaksa malam ini aku melihat tembok. Aing teu tega ningali internet apa sih ya? Kunaon? Teu gablek duit mah jore. Eta tengah peuting salaki ditonggengan deheung nongengan hungkul pan kena potna wae salakina Gusti naon hitut lah obat nyamuk teu kabari hitut-hitut atuh kan anu kitu aya jarona sia nu kitu ilirang geus salakina duitna loba nyapokeun imah ge manja bari ngagoda hanya Yadi soleh Yadi hanya dia yang ada di antara jantung. Wow, magic. Jadi harap piduan kabeh ya tempatnya. Mun salaki duitna log. Duitna mulai ngipisan, lagu pun mulai lemah. Surga yang kau janjikan, neraka yang kau berikan, duit yang aku nantikan, belangsak yang aku dapatkan. Nu paling parah masalah kita gablek lu. Ngapukeun imah geus tengah lagu. Geus goyang amuk-amukan.
sapu biak kena potong diletak dalam jadah gimana ge salah kita wah mikirna tidak boleh bisa ke jelema apa mayat goblok cedok gue di mah atau usaha sama molor ya sarampun aja juga salah kita wah mikirna salah kita buka imah tekau dimpe jeblok deui dimpe blok deui hese buka salah cokor ke bawah mah salah kita mana-mana tuh deh ikut make sendal nyeker hayo amari mah salat Jumat nyeker ari balik mau sendal coba jodoh salah kita omongan emang nangge setan jodoh di imah ngomong HP hayo untuk ngomong HP udun hayo kesukaan mah poin tihang listrik di bakuan kenyot nyetrupan modal salah gitu aing salah milih salah kita ya mah nyok itu main nikah baru aja RT Sol masa awas jadi nona duit loba manja pipina ge diwedakan panona ge disek wirna diri penan kelek nage disemprotan ngomong nage meni cacadelan cadel manja awak hari ini suamiku gajian guys saya tak masuk-masukkan karena lato-lato cicing mang santri sabab etana kudu loba kunaon sabab dikubah wapo di kuetara masalah kena datangnya pan manja assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh naon anak ae naon anak ae nih anak Aisyah kamana wae belegug kesalah kena enten kok lindut naon saya rokok meuli udut enten Aisyah bahasa planet mana dipakai enten nah bujang atas saeutik kalau masalah kena jarang balik dah gawe di luar kota lain nanti saminggu sekali kangen sama suami assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Akang ada apa sayang seminggu loh kita berpisah kenapa itu terlalu lama bagi mama kunaon ono idang duli naon ono idang duli empat bisa bahasa mas pada gimana sono kaji dari sekali apakah kau tidak berdusta Rika tidak Roma apa bukti kau ini daripada Rika encik encat brok muka nah encik encat brok muka dan Aisyah cek aing oge ulah dihareup anu beuki gigih mas ya teh yes pokoknya mun aing geus bisa jadi sukses aing aja cek aing hadir aing make pepes ya teh ampura panitianya atas ketidaknyamannya nanti besok karpet bau pesing ka bos masa menjadi kos penguin lompat tadi tuh alhamdulillah gitu kan hampura be nyedang ngaji penting diajak serius mau tengah rajo di luar suatu masya nggak sih ji cenata jam 12 kurang sudah 3 ya pokoknya lamun ngaji lewat jam 12 ya kena cas ya oh lah enggak tanggal 7 baik tanggal 8 aja di sana hiji jarona teu bisa nganuhunkeun kana nikmat anu jadi salah si emut kana purwadaksi purwitan daksina wekasan bukan suami tak ingin memberikan uang yang banyak tiada laki-laki yang tidak ingin istrinya bahagia habis sarua hayang ngabungahkeun tapi kaku golepet nyawa salaki mah isuk meletuk berang meletak sore meletek peting meletik tak tik tuk tek tek usaha hayang jang saha punten ngabungahkeun anak pamaji saya seorang laki-laki saya seorang suami hayang ngabungahkeun pamajikan teh boku hartana boku cintana tapi apa daya namun tangan ka sampai
lain lalaki embung mere duit kabagjaan teh ngan penghasilan memang sakitu-kituna wa min kulli shay'in khalaqna zawjain setiap sesuatu teh berpasangan kadang aya boga kadang aya teu boga maka jarona harita teu daek narima lamun salakina keur teu boga duit giliran loba duit nikahnya anu jadi salah tapi mudah-mudahan sing ditarabikeun ti sifat jarona orang diamin. Nu kadua Junaid naon dosa nu kadua gara-gara sia Junaid tuh ini lupa tadi tuh kirilik nya ya war reman eta ada terbaik di dalam batu juri di kamar mandi deh. Nu kadua naon dosana Junaid kieu Pak RT si Jaronah teh pamajikan abdi boga dosa nu kadua teh karadaikeun lamun dititah milu hadir pengajian. Mun dititah ngaji teh nembak setan. Ya, nu ngaji ge hirungna cantang tuh bener. Anu sok kitu aya. Dititah ngaji malah nembak kitu aya. Mau cocorowokan ketua majelis taklim unggah poe Senin, unggah poe Salasa, unggah poe Rebo, unggah poe Kamis di majelis taklim. Ibu-ibu sakalian koe ieu teh pengajian wayahna kuduna datang sabab eta teh kawajiban kuduna mangkat cita mah nembang eta oge aing nyaho poe ieu pengajian ngan aing mah moal datang mun maneh rumah patahan berarti dendam ka kiai jelema kahade lamun jelema embung daek ngaji berarti jelas ieu jelema jauh ti kiai namun jauh ti kiai cek kanjeng Nabi hadisna Haji Roni ngajarkeun anak mana saya ti zamanun ala ummati bakal datang hiji zaman ka umat kaula ya firruna mina ulama wal fuqaha mereka jauh dari ulama jeung ahli fikih maka lamun jelema geus jauh ti kiai naon balu karena tilu baliatin anu bakal dikirim ka urang baliatin naon jamasa bala cocoba siksaan adab cek kasarna mah mana adab nu bakal dikirim ku Allah jang jamun jauh ti kiai hiji yarfa'ullah barokah min kasbihim diangkat keberkahan dina usahana ongko usaha teh capek tapi eueuh hasilna nu kadua bakal dikirimkeun pemimpin amzolim yang ketiga yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman lamun jelema jauh ti santri ti kiai hampura ece maot cek batur mah juntel agamana Islam padahal eta Islamna balik teu mawa iman suul khotimah naudzu sing jarunya kakiai sing hargaan kakiai kaajengan insya eka ulama teu kudu ngahargaan teuing dah ada ulama tamu doang memang tamu wajib dihargaan akrimu dhaifakum tapi bukan berarti ulama dipariang yung-yung nu penting dicium leungeun mata kiai-kiai di dieu eka kula we kocor yung tangan kok puji gong lamun aing giliran kakiai di mata di mana di jauh salaman oke geus wayahna ulah jauh ti kiai nu katilu dosa Siti Jaronah teh naon Junaid kieu Pak RT hayang minum deui sageudeung bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah tambah deui Pak RT alhamdulillah naon Junaid nu katilu dosana Jaronah teh nu katilu dosa Jaronah teresepeun ka kolot abdi Pak RT teresep kami toh aya nu sok pasti aja mitoha aya paloba kadang-kadang aya pamajikan salaki barang bere kami toha di baudan aya Jaronah cenah gitu kahade ce mohon maaf bagi Islam tidak ada yang namanya mertua ketika sudah ada yang akan pernikahan maka itu mertua mah bahasa urang asli nama jadi kolot buktina katalian ku pernikahan akhirna si minantu adak jeung mitoha awewe batal teu wuduna mazhab Syafi'i henteu maka dirinya gumantung kana hal eta sing kahade ulah sok ngabeda-bedakeun antara kolot jeung mitoh ya kadang-kadang penyakit awewe ieu eka kolot mah bager jasa eta eka kolot salaki mah korek
Bener tuh. Giliran we ditah ngendong di mamitoha meuni mun bawa alasan. Ngondong ka imahna meuni kumineng. Anu kitu aya. Datang lebaran ka kolot akal mah paling kadang-kadang sarantangnya 4 tumpuk. Handapna daging 2 siki kentangna 13. Lain loba daging loba kentang. Ai ka kolot mah tibalik daging 16 kentangna 2 siki. Hati-hati aja eta nu kitu sifat jaronah anu mantap dijadikeun disiksa. Naon sababna? Loba pasea jeung mitoh. Salah-salah bisa pasea jeung mitoh terkadang anak atau minantu nu kurang adab, terkadang mitoh hake tidak pengertian terhadap minan. Bener teu? Bukan sok aya mitoh hake nu ngegoreng minantu teh aya. Kadang-kadang luntak kata tangga nu hiji sedep ku hiji yang hujar bari ngalahan kutu. Di sini kudu posidah mimiti ngalaan kutu ngomong ka dieu ka akhirna mah gogorot ngomongkeun nu jadi minan aya nu sok ngomong minan tu aya. Ya, setelah menikahkan seorang anak, seorang orang tua jangan terlalu ikut campur karena kehidupan anak. Kamu lamun mitoha keur ulin ka imah minantu ulah coba-coba ngomen kana kaayaan imah. Ulah sok ngacawas ka salaki. Ieu kan Syekh mah ngadul. Buat bau imah teh bualatak. Anu sok kitu aya. Ka hade cekeun we mantap anak eceuk teh balik betahkeun. Kaayaan kitu ulah sok diilu-ilukeun ulah sok ikut campur urusan kecuali anak minta pendapat menjadi kol. Jangan terlalu campuri kehidupan seorang anak. Nah sababna kadang cucukna minantu jeung mitoha teu daekeun akur teh di dinya. Mitoha sokna teu narima kana pagawean minantu akhirna nyeri hat. Bila we paseanan teh. Tapi kahade urang nu jadi anak tetep kudu DP handap asor keun da ka kolot ieu urang wajib bakti. Sifatna mah tong ditarima tapi tetep eta pankol. Allah jangan pernah durhaka. Ridho fi ridhol walidain wa sutullahi fi sutil walidain. Ridhona Allah tergantung ridho kedua orang, murkana Allah tergantung murka kedua orang. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan, ya kan tenteo, dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Aderetot, lain teu latihan oge asup aing mah. Lah seperti aing mah nu kaopat ya Pak RT sih aing janji naik jam 10 aing naiknya 10:30 atuh. Nu kaopat dosa siji jarona nyata namana Pak RT kieu si Junen. Siti jarona boga dosa nu kaopat eta dosana teh jarona mah sok teresepeun lamun ningali tatanggana keur senang. Tatangga keur maju teh sewoteun sia eta mah. Batur meuli motor gering. Bari ngacawas, motor menang hutang, suara motor ngagerung, angsuran. Anak lagi kiridit. Batur meuli kulkas, manehna nu muriang. Batur meuli termos sirahna ngagolak. Batur meuli TV dirawat di rumah sakit. Barang dirongsen biji cetakan gambar politronik. Goreng hate kata tangga aya nu kitu aya. Batur menang nikmat teh tepak awakna Allahumma nular ngadoa aja Allahumma rizukna pajero warzukna parutunan wala angkot wala odong-odong penta ka Gusti Allah ulah sok goreng hate jeung tatang. Yuk tuturkan alakannya Rasul. Mana Rasul mah ibu haat kanu jahatnya pokoknya kanu penuh koret kanya Rasul mah bager ka anu jahat. Begitulah bagi Rasul di jahatan teh justru malah bager urang can bisa kitu minimal urang bager ka zaman nu bager wala sok khianat di mana urang ngariung sing akur jeung dulur sakasur dulur sadakur dulur salembur dulur sagemunur urang akur insyaallah al jamaatu rahmatun ngahijina urang kumpulna urang bakal ngundang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya Allah ya rabbal wa kun akhiri mutadi musabihan wa qul istihfasa dinasihan wa asli fasada bi ta'amuli wa in balihatan fala tubadiri bobot sapan rencana masapakan bobot meuni mutaraju kada heula atawa kabubar aing kita doa sakalian
Doa doa heula hampura Pak RT kenapa pon tadi doa kita ceramah berarti doa tadi itu Ya arhamar rahimin alhamdulillah alhamdu ya mabul alhamdu ya mujud amin ya Allah ya rabbal alamin alhamdulillah alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yu'afin wa yuqabi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yamikal karim wa li'adimi sultanik Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wa muslimat al ahya'i minhum wal amwat Allahumma bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal muslimin muslimat wal mu'minin wa minatil ahya'i minhum wa amwat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.